berkah ilmuna, berkah keluargina, berkah lilik rizkina, amin. Dekakantun ka Bapak pengatur waktu penaga acara sepuh urang anu sami dijualan, mudah-mudahan dipasang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dekakantun ka Bapak Cecep Suhenda selaku operator. Urang awas anu operator ini. Urang doakeun operator urang sadaya mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana, amin. Diarkeun formal, diarkeun Islam, mudah-mudahan aya dina kelindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Dekakantun ka sadayana para alimul ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh sadayana jamaah anu hadir dina ieu tempat cek paribasa tingidul ngapurudul dikaler ngaleser dikulon aronangan diwetan rondon di tengah umaraya hadir kepak mayakat kaya tempat baris ngalaksanakeun tolabul ilmi mugia calina urang sadayana di panjiran maghfirah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, margi mubalikna aya tilu rek singkat. Para jamaah sadayana, suatu perkara aya anu biasa, aya anu luar biasa. Lamun pahasan gaduh pamajikan hiji biasa. Lamun bapak kiai aneh boga pamajikan hiji biasa. Tapi lamun bapak ustad aneh boga pamajikan tilu eta luar biasa. Luar biasa. Yang karunya lamun pamajikan tilu keur maleuti awakna. Para jamaah sadaya. Nah, panangan oge aya panangan biasa, aya panangan luar biasa. Mana seperti panangan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Eta panangan Kanjeng Nabi Isa biasa ngubaran jalma anu kubrun. Teu kudu karoke. Ya. Biasa ngubaran jalma anu korengan. Bahkan para jamaah sadayana aya dina kisah para jamaah sadayana jalmi teu biasa ningali diusah langsung biasa ningali. Istimewa teu? Istimewa, panangan luar biasa. Bahkan keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam para jamaah sadayana hiji waktu Kanjeng Nabi Isa lempang ka kuburan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan keistimewaan mujizat eta Kanjeng Nabi Isa ngareungeut jalmi anu jejeritan di jero kubur. Kanjeng Nabi Isa heran, Gusti ieu teh aya naon? Ieu teh naon sababiana? Sing horeng para jamaah sadayana eta jalma anu jejeritan di jero kubur teh keur disiksa ku sebab eta jalma ngisangna henteu rapi. Hade pagi sadayana tina soal sepele. Ya, panu bisa teh rupa-rupa Pak. Aya anu misalnya lupa kanungan mobil, tedring di mana kan? Saya sadeureun. Aya anu bisa kana beuki giretan kana jauh, beda-beda. Maka ieu bisa para jamaah sadayana sanajan ku harapan berkah anu luar leutik model kitu eta awas mangka jadi sabab datang sisaan di jero kubur. Itu para jamaah sadayana. Kalau dulu aya itu luar biasa. Lamun urang boga abah-abah di lembur urang aya abah-abah boga itu eta itu biasa. Tapi aya itu kalau luar biasa. Mana itu Kanjeng Nabi
Musa alaihi salam. Di mana itu kalau luar biasa dina sejarah diceritakan para jamaah sadayana. Kita kalau dicepangkan jeung Nabi Musa alaihi salam eta kita warisan kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Kanjeng Nabi Adam di jero surga dikaluarkeun para jamaah sadayana jepeng kana rangka kayu kabawa ka alam dunia dicepeng ku kanjeng Nabi Adam didamel kitu. Diwariskan ke kanjeng Nabi Sulaim, diwariskan ke kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Sehingga eta kita ketika diambil bisa jadi orang istimewa. Eta itu bisa belah lautan. Itu istimewa. Aya lempang anu lempang luar biasa. Mana nyata lempangna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempangkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Para jamaah sadayana urang singkat aya carita ieu. Kanjeng Rasul waktu ngalaksanakeun perjalanan Isra jeung Mi'raj ku Allah Subhanahu wa taala ditinggalikeun kana hiji gedungna istimewa. Anu can pernah katingali ku kanjeng Nabi Muhammad di alam dunia. Anu can pernah katingali ku kanjeng Nabi Muhammad sampai acana. Sehingga kanjeng Nabi ngarasa heran, ngarasa ta'ajub ningali eta gedung istimewa. Ditinggalikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Barang geus kitu para jamaah sadayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaketan kana eta gedung. Dicaketan barang geus dicaketan para jamaah sadayana ketika waktu harita kanjeng Rasul dibarengan ku jeung malaikat Jibril. Kanjeng Rasul ngaras ka malaikat Jibril. Jibril, ieu gedung pohara. Keur saha ieu gedung anu istimewa sabenerna. Muhammad, ieu gedung bakal dibikeun ka umat anjeun. Alhamdulillah. Dicanangkeun ke umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leuwih panasaran kanjeng Nabi terus dideukeutkan eta gedung para jamaah sadayana ngan hanjang kabarang geus deukeut gawe aya nu kaluar tina eta jero gedung. Hiji jalma lalaki kaluar di jero gedung anu istimewa. Ngan teh kanjeng Rasul ieu pohara gedung anu istimewa kieu. Ngan hanjang ka Jibril kunaon eta jalma pangeusi gedungna teh awak kameuling ipis jiga papa. Papa tipis teh Pak. Barang torojol teh di jero gedung hiji lalaki awakna ipis. Kanjeng Rasul panasaran ngaos ka malaikat Jibril. Wahai Jibril, ieu teh dosa naon ieu jalma teh ka model kieu? Gedung istimewa. Kadang-kadang subur makmur baragus narima tapi kunaon ieu pangeusina awakna tepi ka guru model kieu. Cek kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril ieu teh jalma boga dosa salat. Dijawab ku malaikat Jibril, "Muhammad, ieu jalma salatna mah getol. Lima waktu karena katinggaleun, qobliyah ba'diyah karena katinggaleun, tahajud jeung duha karena ditinggalkeun. Getol salatna mah." Geus teu disebutkeun kakayakeun karajinan dina ngalaksanakeun ibadah salat. Cek kanjeng Rasul, "Atuh naon ieu dosa naon? Apakah ieu jalma ngara salat kok? Muhammad, ieu jalma salat kok na getol. Raja Batman hareupeuna panggeudena ngaluarkeun biaya. Mulunan panggeudena ngaluarkeun biaya. Sedekah ka fakir miskin tara ninggalkeun." Kanjeng Rasul bingung, anu seubah naon ieu? Dosa naon ieu jalma? Apakah ieu jalma teh doraka ka indung bapana? Muhammad, ieu jalma soleh getol ibadah rajin nganu dan pinjarah ka indung bapana ngamuliakeun ka indung bapana. Ketika indung bapana aya dijamin kumanehanana ketika orang tuana geus pupus anjeunna rajin jarah ka makam orang tuana. Rajin naah mahabbah kalau dari orang tuana. Sehingga para jamaah sadayana kanjeng Rasul ngaros deui. Jibril, apakah ieu jalma dosa kumaha?
Maka dijawab ku malaikat Jibril para jamaah sadayana, Muhammad ieu teh nganggugan dosa teh hiji sarupa dosa teh sapira. Naon dosa itu dikamuran ieu? Ieu jalma keur waktu hirupna sok nganyerikeun tatangga. Aya Pak? Sing hade jeung tatangga. Para jamaah sadayana, gambaran anu dibikin ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tekad terangan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Saya mengaku iman ka Allah jeung ka Rasul, maka kudu ngamuliakeun tatangga. Ulah sok pacekcokan jeung tatangga, ulah sok teu akur jeung tatangga. Mungkin sakitu para jamaah sadayananya terbiasa disampaikan, kurang lebih nyuwun dihapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.